Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Muhammad Rian Daud hoyong nyaritakan dongeng anu judulna Sirem jeung Japati. Aya sirem rek nginum di sisi walungan. Keur ngarayap ka handap manehna ti soledat. Plug gerak-gerak kana cai. Hadena caina rada ngayembe pelebah di nyama. Tapi kekebae ari ngojek ka sisima manehna teu bisaeun. Sirem gegeroan. Tulung, ieu kuring rek dikerelep tulungan. Kabeneran aya Japati keur cindeten dina dahan kai anu nyodor ka luhureun cai. Kadengen aya sirem gegeroan minta tulung. Barang ngareret ka handap, katenjoeun sirem keur kokosehan. Japati karunyaeun. Geleber hiber bari ngegel daun salambar. Song diasongkeun daun teh kaheureupkeun sirem. Sirem tuluy muntang kana daun. Daun ku Japati dibawa ka darat. Sok digolerkeun kana taneuh. Sirem pohara nganuhunkeunana ka Japati anu geus ngalepaskeun manehanana dina bahaya. Dina hiji mangsa Japati teh cindeten deui dina dahan kai anu nyodor ka walungan tea. Sirem anu baheula ditulungan ku manehna oge kabenaran aya di handeupeun tangkal. Harita ti kajauhan aya paninggaran nyamperkeun lempangna ke kateuyepan. Tetalangke deui buru-buru sirem nyamperkeun Japati bari ngaharewas ka manehna. Hei Japati, buru-buru geura hiber. Tuh aya paninggaran keur ngintip. Paninggaran geus ngawengkang bedilna. Teu lila, Japati buru-buru galeber hiber. Isukna Japati papanggih deui jeung sirem. Ceuk Japati, nuhun pisan sakadang sirem, kuring geus ditulungan ku anjeun lepas tina balai. Jawab sirem, ari eta mah kapanan kawajiban sararea. Nulungan batur anu rek meunang cilaka eta wajib. Komo ieu mah kuring ayeuna hirup keneh teh lantaran geus ditulungan ku sampean.